Rutinitas poe enak deui cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga. Poe ayeuna mah urang arek beberes tapi kela urang arek ngadesel-desel salaki heula nya memeh udang tuh. Alah sedep aro. Geus tong kudu loba-lobanya da bisi ngambek can wayah gahudang soalna geus diganggu warga. Ieu mah ngadusel-dusel ge ame semangat we nya urang teh beberes na warga. Hayu urang teh geura indi ti enggon warga. Saenggeus eta mah warga urang teh erek geura ka kamar mandi warga rek geura mandi nya biasa atuh mandi abdas gegeura nya biasa nanti kewajibannya warga. Ujug-ujug ayeuna mah geus beurang we nya geus jam genep kurang setengah genep we lah pokona mah ieu teh meuni tutumbenan geus mandi warga. Da urang teh sebenarnya mah hudangna teh geus ti jam 4 tadina erek sahur jacik mamah mertua teh poe ayeuna teh geus mulai puasa Rajab warga. Urang mah keur peuting tehnya ngaktifkeun alarm jam 4 we ai kitu teh horengan imsak teh jam 4 warga pan pika gugueun meureun sampai urang ge disangseurikeun ku salaki. Nya bae we lah warganya henteu sempet sahur oge nu penting mah niat mudah-mudahan we atuh kuat lambung oge bisa diajak kerja sama. Tuh pakaian mending geus ramai bae warga gantungan mending geus mahi tuh eta nu nang kamarina pindahkeun ka jero bisi kahujanan deui nya warga. Anu poe ayeuna dipoekeun di luar daang warga urang tadi gaweanku cuacana kedeng-kedeng panas kedeng-kedeng hujan meni leklok tuh warga bolak-balik bae. Jabat tadi teh nyeseh anduk warga anduk teh geus mending bararauh hapek mending geus lembab teh warga mending geus teu ngeunah dipakeun mantakna diseuseuh sugan teh erek panas horengan panasna ngeun sakedeung warga. Geus bela arek geura asup di ka jero tuh arek ganti elap arek geura ngabereskeun gegerohaneun tadi tehnya bari mandi bari gegero bari nyeseuhan tuh warga. Ieu mah pokona mah aya angin ti kaler ti kidul gara-gara kamari ngopi hideungnya warga jadina barang gawe ge meuni isu keneh warga. Iya satunya warga berarti saiser ieu teh dina diri aya perubahannya warga. Geus lanjut deui tuh benah-benah